Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana sampurasun. Topenak deui sareng Bapa yang rusup dina pelajaran bahasa Sunda khususna kangge kelas 12 SMA Pulde Anu Hajirin. Dina pertemuan anu kadua insyaallah urang bakal nambihan deui bahasan ngeunaan materi anu pas pertemuan hiji tos dibahas ya. Mung sata acan dikawitan, mangga kanggo pangabsenan sapertos biasa ditulis di kolom komentar channel YouTube Bapak. Formatnya nyata tuliskeun nami lengkap sareng kelasna masing-masing. Mung kanggo tambahan pangabsenan ya, margi di pelajaran bahasa Sunda teu aya buku paketna, janten hidap sadayana mangga fotokeun hasil catatan materi pertemuan ayeuna. Terus kirim di grup classroom ya, kelasna masing-masing. Nah, kareka nggo syarat pengabsenan. Jadi salian tadi dinulis nami lengkap sareng kelasna di channel di kolom komentar. Hidap oge kirimkeun foto catatan ngeunaan materi anu ayeuna bakal dibahas. Nah, oke. Mangga disiapkeunlah buku catatanna urang kawitan materi atawa bahasan anu salajengna ya. Nah, minggu kamari dina pertemuan pertama urang tos dugikeun ka syarat judul anu sae. Nah, itu ya. Nah, syarat-syarat judul anu sae kan aya sababaraha poin nya, di antarana nyaeta judul kudu relevan ya, terus judul kudu nimbulkeun kapanasaran anu maca nya jeung sajabana. Nah, ayeuna aya 4 poin deui anu bakal ku Bapak dibahas ya, terkait kumaha sih cara-carana nulis ya, nulis bahasan ya. Nyata nu bakal dibahas nyata kahiji nyata tujuan nulis ya, anu kadua nyata ngumpulkeun bahan, anu katilu nyata milah-milah bahan, anu kaopat nyata nuliskeun kerangka karangan atau karangka karangan. Nah, ya oke. Anu kahiji tujuan nulis. Lamun urang bade nulis hiji artikel atau bahasan dina bahasa Sunda, tentu pasti aya tujuanna. Nah, ya. Nah, upami Bapak tiasa ngarumuskeun, Bapak tos nyatat sakedik gitu ya. Jadi aya rumus supaya tujuan nulis urang teh jelas. Nah, itu ya. Rumusna naon wae? Nah, kahiji, dina tulisan urang bisa wae pikeun ngabejakeun. Nah, ya ngabejakeun hiji hal tulisan urang teh. Atawa tiasa oge pikeun pamanggih, nepikeun pamanggih. Misal orang boga penelitian yang sajabana ya, terus dituliskeun, berarti nuliskeun pamanggih. Anu salajengna nyaeta pikeun ningkatkeun. Nah, ningkatkeun tiasa dina kualitas hidup atau dina misalnya bade nulis artikel ngeunaan cara belajar, kumaha cara ningkatkeun jeung sajabana ya. Terus tiasa oge ngandalikeun ya, mengendalikan ya, pikeun mengendalikan. Terus anu salajengna pikeun nganalisis ya. Terus tiasa oge pikeun nambahan atawa ngurangan ya hiji hal ya. Contoh misalnya hidup bade ngabahas ngeunaan pentingna ngajaga kebersihan di lingkungan sekolah gitu nya. Hidup terus bahan-bahan atau seueur gitu nya, ternyata aya anu bade dikurangan. Oh ieu teu naon ieu teh seueur teuing penjelasanna teh bilih teu paham. Nah, hidup dikurangan eta teh sarios. Nah, ya jadi eta hidup sancan nulis teh kudu terang ya, tujuan nulis teh naon. Nah, eta kanggo tujuan nulis. Anu salajengna nyaeta ngumpulkeun bahan. Nah, dina ngumpulkeun bahan ya, lamun urang bade ngadamel artikel atau bahasan seueur carana ya, biasa ku misalna gitu nya maca ya, maca koran ya, majalah, buku ya, atawa tiasa oge urang langsung naroskeun ka narasumber. Nah, gitu ya. Jadi intina cara nama seueur pisan ya, rea pisan ya, eta mah da kumaha kembali deui ka penulis ya dina nentukeun cara. Tapi anu lumrah mah biasana nya dina milarian bahan kanggo nulis bahasan kahiji tiasa kumaca, tiasa koran buku atawa urang langsung ngawawancara narasumber nya anu berkaitan jeung tulisan urang. Nah, eta dina ngumpulkeun bahan. Nah, terus salajengna nyaeta milah-milah bahan. Nah, ya, santos tadi urang entos nentukeun nya naon misal sumber nate dina buku atawa langsung wawancara. Langkah salajengna nyaeta urang kudu milih-milih bahan. Santos contoh misalnya wawancara.
Nah di wawancara kan memang terstruktur, tidak terstruktur gitunya. Kadang anu ditaroskeun teh mana heula. Nah dina milah-milah bahan, urang kudu milih ya bahan mana anu bade dianggo sareng bahan mana anu moal dianggo dina tulisan urang. Atawa urang nentukeun mana anu bakal mimiti dibahas sareng mana anu bakal terakhir dibahas. Nah eta lebet kana milah-milah bahan. Nah gitu ya. Nah terus anu terakhirnya eta nyusun rangkai karangan. Nah dina nyusun rangkai karangan saleresna ieu babari pisan ya jeung memang tahap terakhir lamun urang bade nulis artikel. Nah kerangka karangan biasa ditulis ku urang nuliskeun ide pokok setiap paragraf. Nah jadi kan dina wawancara teh dia dina setiap sesi teh kan pasti aya pokok pembahasan anu ditaroskeun. Nah pokok pembahasan eta saleresna tiasa dijadikeun kerangka karangan anu mana engkin pokok ide pokok atau pokok pembahasan eta ku urang dikembangkeun deui dugikeun ka jadi paragraf. Nah paragraf eta disusun dugikeun ka jadi hiji bahasan atawa hiji artikel. Nah sakitu panginten kanggo materi pertemuan anu kadua ieu sakala deui saat acan ditutup kanggo pengabsenan tong hilap mangga nuliskeun di kolom komentar, tuliskeun nami sareng kelasna masing-masing sareng kanggo perlengkap nya dilengkepan ku hidup fotokeun catatan anu pertemuan ayeuna sareng kirimkeun di grup classroomna masing-masing. Sakitu panginten anu tiasa dipikahatur, hapunten bilih aya kalapatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.